Anggi, Dewi, Bulan, mama teh mau lila deui di dunia ieu teh. Mama teh hoyong masihan warisan, mumpung aya waktu keneh. Mau meni mikiran warisan wae atuh. Naon sih teh, dede teh geus ngadaguan ti si bapak geus pupus. Abi mah anda cicing heulawan. Bulan kayak gitu atuh. Omongan orang kudu dijaga. Bisi nyari benci nu ngadengi. Tongan ukur lari basa. Cekel hate ulah ngarang-ngarang. Mohon mah dede mau kitu deui. Nya tuh, tong kitu deui nya. Ayeuna mama bade masihan warisanna ka aranjeun. Tapi engke tong nembe ka parebutnya. Naon dede mangan ka bagian sakieu hungkul. Alhamdulillah dede teh dipasihan. Lamun orang meuli uyah, ulang poho meuli cikur, lamun urang hayang bunga, ulah poho rasa syukur. Ih, meni mamah mah. Sudah seri sorangan si teteh kunaon? Teteh kalagian 40 miliar. Lah, meni dede ge hoyong atuh. Nya kayak mun teteh inget. Mama isi dede meni loba ide dengan sakieu. Dosa. Lonjok mama sakieu nya sakieu. Sabaraha cek warisan? Nanggo PUM, nasi teh 40 Sok atuh, mungkin si mama tos pupus canda ku warisan. Bisa gitu? Bisa percaya we ka Bima. Kenal? Iya. Nuju ngaberesan baju si teteh. Juga nudak maling wae, tunggal ngaberesan baju si teteh nyangan naon. Kanggo istri mau netepan karena najis milih kena. Naonnya? Bukan lain. Mohon, dede nuju milarian mau kena teh. Nya kumaha dede we. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Aya naon ieu meni lompatan kitu? Itu janji kan si Bulan pake ya. Nah, kunaon? Parebut warisan abi teu bisa ngeureungna. Astagfirullah. Begitu pangacara ka dieu. Abi, penasaran misalkan ibu-ibu salona di desa saya pada menurut eta teh surat warisan Abi dicatat wae ku mun Abi padahal kan tos dibagi rata cuma mah oge. Mana eta teh dek kamu dede? Anggi Gusti anu agung cik atunya ai ka di teh tong sok nudur-nudur. Siap surat warisan. Punten Bu, abi nu surat
beresan. Nah, surat naon deui? Ieu cik ibu izin penguasanya. Surat warisan saya yang bertandatangani bahwa ini dengan nama Bapak Solihin, tempat tanggal lahir Bandung 8 Agustus 1955, pekerjaan menurut proyek, alamat Jalan Cihampelas, Blok A2, nomor 198, adalah orang lain atau bukan keluarga berhak mendapatkan warisan atas senilai uang 500 miliar untuk panti asuhan karena keluarga tidak ada yang tulus dalam merawat saya ketika saya sakit-sakitan. Demikianlah surat ini saya sahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar digunakan sebagaimana mestinya. Hasil 500 M salah atau Solihin benar pisannya aslinya ini meninggalnya pisan mau keluarga kata ngumpul teh esok benar ari ngomong teh matakan baru udah maghrib dibere teh nepi 100 M da terus ari ngurus sekolah teh amit-amit masih ibu garande isin kudu gaduh bumi. Mohon tos leresnya aya nama warisan anu leuwih berhak sira surat ieu teh kangge panti asuhan eta surat nu di bulan pasikeun deui we papangkeun dadana tos dipasihan sakitu mah wios we bade. Alhamdulillah tos leres nyambung pengacara kumaha adilna kangge bulan tos ayeuna mah kudu damai tong pira peda warisan jadi pohon ka jasa Ibu Rama. Terus damai kan ayeuna mah sok jelas halaman heula. Teteh, hamwarakan dedenya. Dede, nama tos iklan, dari mau kerja gitu dari mana? Yang surana pada dede balikan dari. Nya deh sawios ayeuna mah cing rarangkul kalunya si bapak jeung si mama di situ. Lihat aku dulu, dia mau maut. Ini sudah. Yeah.